Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kuring dipika hormat, puji sinareng syukur. Hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang sadaya nikmat kesehatan sinareng kasempatan sahingga urang tiasa patepung laung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilayengan. Sholawat kalih kaselamatan mugia tetep dileleurkeun ka urang junjunan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka kaluargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi pun Dinda Fatimah nganggem pancen janten panumbuh teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun pemilihan ketua OSIS. Hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kuring dipika hormat sarta acan nincak kana nu salajengna simkuring bade nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandanganana. Nu kahiji pangjejerna nyaeta Ibu Kepala Sakola SMAN 1 Majalengka anu kuring dipika hormat nyaeta Haji Aah Sunia SPD. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer nu kadua nyaeta calon anu kapilih janten Ketua Dewan OSIS SMAN 1 Majalengka nyaeta Wahyu Darmidika. Wilujeng enjing Awahyu hatur nuhun kana kasumpinganana. Sumangga ka Ibu Haji Aah Sunia SPD kanggo ngadugikeun kamandanganana. Hatur nuhun ka Ibu Haji Aah Sunia SPD anu atos ngadugikeun kamandanganana anu parantos muka acara pemilihan ketua OSIS. Nuturkeun mangtenenganana pemilihan OSIS ieu teh mangrupa salah sahiji penting anu kudu dilaksanakeun kusabab tiasa ti ayana anggota OSIS siswa-siswi sakola tiasa ngagungan wadah kanggo ngisian waktos tuang kalayan ayeuna kagiatan anu positif. Silain eta, ti ayana OSIS teh bisa ngacegah siswa-siswi ti pergaulan anu henteu hade di luar sakola. Bagi kitu, hayu urang ngalajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Ketua OSIS SMAN 1 Majalengka nyaeta Kang Wahyu Nurmedika. Dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandanganana. Hatur nuhun ka Kang Wahyu Nurmedika anu atos ngadugikeun kamandanganana. Kulantaran waktos sakedik, akhirna ieu acara teh dikawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu sumangga urang sami ngamacakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasukun bilih aya carios-cariosan ti simkuring anu henteu meunah ka hate. Mun sakitu ti simkuring billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.